Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Sumangga para wargi dongeng nu katunda urang teraskeun carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Jakaran casan harita tiasa hartos nama nyegah sangkan nyisari dugi kabobor karahayuan. Gitu aja para mitra. Iya anjeunna berjuang kalersan we ngalangkung kadinya. Aya nu bade digunasita kahormatanana. Di dieu jakaran casan teu cicingeun. Anjeunna jaka bener-bener nulung kanu butuh nalang kanu susahnya para mitra dugi ka si Suhro Sahro sareng si Bokir teh para mitra sadaya harita tarung ngalawan jaka siga-siga nama wah teu mangga pulia gitu para wargi mangga urang teraskeun ieu dongeng judulnya eta Jawara Batu Karang. Saha saresna Jawara Batu Karang teh para mitra mangga urang lajengkeun bae mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Para mitra anu mulia sakumaha nu kauningan harita kaayana Sahro jeung Bokir bener-bener dina kaayaan manehanana ripuh. Santeuna we nu saurang atuh kasabat palebah ceulina, nu saurang kasabat palebah irungna, atuh getih harita lamedong dina beungeutna. Puguh we barang Sahro ningali kababaturan anu katelah Bokir leuwas luar biasa. Tungtungna manehna silih tunjuk para wargi sadaya. Geus kitu silih tunjuk. Bokir, beungeut maneh getihan. Ih puguh maneh ge sarua tah, getihan. Aduh, kumaha? Geus kitu mah belenjang para mitra duanana lalumpatan. Ngarasa yen dirina kateter jajaten ku hiji jajaka anu anyar pinangih datang ka eta tempat ngagagalkeun pamaksudanana. Kocapkeun para mitra nu lumpat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarut catang dirumpak urang tunda. Ayeuna caturkeun para wargi sadaya. Harita teh tuluy harita teh para wargi sadaya. Jakaran casan nyarita deui. Kurang ajar sia. Wani-wani rek ngagunasita kahormatan batur. Ngomong we sia majarkeun sa maneh salakina dasar si keul sia. Kituna teh para mitra bari ngalirik atuh harita kakenca. Katingali geus cengkat para wargi sadaya. Nyisari geus cengkat da bari jeung manehanana langsung diharudum ku sarung. Kulantaran atuh aya sarung di dinya teu loba catur si horeng eta sarung bogana jakaran casan. Geus kitu para mitra sadaya tuluy jaka nyampeurkeun. Leres nyai eta teh caroge nyai nu namanya teh. Duka abdi mah teu terang ka anjeunna teh wawuh-wawuh acan. Nalika abdi wangsul ti huma diudag-udag ku eta jalmi. Nah atuh nyai nyalira wae ka huma teh. Numawi tos diparayun abah sareng emak mah. Abdi mah maksad teh bade ngantosan sakedap maneurikeun teh aya nu bade diala mung kabujeng mulih manten abah sareng emak. Nya atuh sakitu ge alhamdulillah nyai salamet teu dirogah lah ku musuh ku eta moal jelema nu tadi. Alhamdulillah abdi salamet. Abdi teh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana salira parantos nulungan ka abdi. Kedah kumaha abdi teh atuh malesna kana kasayan salira ka diri abdi. Geus lah teu kudu nyarios kitu nyai. Nu penting mah nyai ayeuna dekayan salamet. Atuh itu cucunguk geus kalalabur tuh. Kakarasa kitu geus ngabecir tah si kasabelan teh. Sugan teh nya we jelema anu gede wawanen. Rajin wani ka awewe tah cucunguk teh. Dasar kasabelan sia. Tah ayeuna nyai kumaha tuh? Nya teu aya sanes we. Abdi mah ngahaturkeun nuhun. Salira parantos kersa nulungan ka diri abdi. Cek nyisari bari manggut hormat naker bari cipanon mangalemereh mapai pipina. Tanading manehna bungah teu tuluy digadabah.
ku jelema anu dua anu geus rek ngaroga hala ka dirina. Ngan untung sakitu ge aya nu nulungan. Bisa kumaha teuing lamun seuga manehanana bisa diroga hala diguna sita kahormatanana ku jelema anu tadi. Meureun dirina teh mah nepi ka poe dinya hirupna teh. Lamun seuga hirup satuluina ge terus we baris kababawa kajadian nu kungsi tumiba ka dirina. Atuh para wargi sadaya, harita jaka nyarita deui. Perkara Nyai ayeuna geus ditulungan. Ai urusan tulung tinulungan mada memang diantara urang kudu kitu. Aya paribasa geuning kolot mah nya mapatahan waktu harita akang rek mios teh di papatahan kudu bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah. Nulung kanu perlu ditulung, nalang kanu perlu ditalang. Ditulungan tak kitu nu mata koge. Tak komode ayeuna Nyai keur mah pangawak awewe turek digadabah ku jelema buraong tadi. Jadi akang teh santeuna. Santeuna akang teh teu tega ningali ka aya Nyai kitu. Nu mataknya jadi lamun ayeuna akang nulungan ka Nyai teu aya ieu teh teu aya maksud sejen. Iwa ti akang mah teu tega ningali ka aya Nyai rek diroga hala ku jelema-jelema anu tadi. Tadi mah nyebutna ka akang teh majarkeun Nyai teh pamajikan jelema nu itu. Tapi si horeng lainnya sanes Kang tadi ge disebatkeun abdi mah teu wawuh-wawuh acan jeung jelema buraong eta teh. Tah sakali deui Kang abdi ngaturkeun nuhun namung saleresna teh bade angkat ka mana atuh salira teh? Ceuk Nyi Sari bari neuteup ka Jaka. Oh, Nyai teh nanyakeun ka akang meureun rek ka mana-kamanana. Sumuhun, manawi we kersa diuningakeun bade angkat ka mana? Pangna kaleresan tepang di dieu. Dina kaleresan abdi nuju bade diroga hala ku jelema buraong. Nya lamun ku akang dijelaskeun mah tujuan mah jauh Nyai. Akang teh rek ngalalana aya paribasa ngitung lemur ngajajah milangan kori. Ate puguh nu dijugjug mun teu puguh teh mah tapi sabenerna mah aya jugjugeun mah. Ngan akang teu bisa nerangkeun ka mana nu ditujuna. Ngan ieu teh ngarupakeun pangalaman akang. Nyaeta nu disebut ngitung lemur ngajajah milangan kori. Ta ayeuna can jauh akang ngalalana geus manggih pangalaman. Nyaeta ngahareupan kajadian nu tumiba ka diri Nyai. Akang teh ngarasa bunga ku ayana bisa nulung ka Nyai. Da atuh kahayang manulungan teh leuwih ti kitu tapi da kumaha kaayaan akangna batan sakieu. Jadi sakali deui tujuan akang mah rek ngalalana kitu. Tembal Jaka bari males paneuteut Nyi Sari nu harita para mitra bari imut ngagelenyu. Atuh upami kitu mah kumaha upami sinang heula karorompo. Daya pun biang di ditu sereng pun bapa. Ceuk Nyi Sari ngaku para mitra ka Jaka dumeh ngarasa kahutangan budi. Keke di mana Nyai teh? Abdi mah patempatan mah di ditu Kang di muhun di bawahan Ciniru. Oh di Ciniru. Geuning atuh ai ka dieu aya naon maksudnya? Mun maksan mah abdi teh wangsul ti huma ieu teh bade wangsul karorompo. Oh di Ciniru Nyai teh nya. Jauh ti dieu Nyai? Nya upami dikeureuy bari badarat mah henteu tebih Kang teu. Saena mah sinang heula abdi bade ngahaturkeun nuhun bari ieu ge geuning sinyang akang dianggok ku abdi engke upami abdi parantos di rorompok matangtos sinyang akang bade diseusehan heula teras bade disangakeun deui ka akang. Para mitra sadaya harita teh Nyi Sari ngaku ka Jaka sangkana bisa mampir heula ka imahna nyaeta di Ciniru. Para wargi sadaya ngaku dumeh ngarasa kahutangan budi. Ai Jaka teu bisa ngajawab. Manehna teu waka ngajawab omongan Nyi Sari kalah ka ngahuleng we sakedeung bangun aya nu dipikiran. Sarta teu lila pok manehna ngomong. Lain Nyai ari tadi Nyai diudag-udag ku jelema garoblog teh.
eta teh kumaha mimitina muhun saur abdi oge abdi teh nuju di huma pun bapa sareng pun biang parantos marulih ti payun abdi teh nuju nguneur eta we muhun kanggo lalab teras nya aya nu teu uyahan teh nyalampeurkeun anjeunna teh kitu. Oh kitunya ceuk para mitra sadaya sabada nyisari ngadongengkeun kajadian nu tumiba. Harita para mitra sadaya atuh sabada nyisari ngadongengkeun kajadian nu tumiba. Kadirina sagala dicaritakeun waktu manehna diudag-udag ku jelema dua anu memang manehna ge teu wawuh ka eta dua jelema teh. Si horeng si mana horeng eta dua jelema ge kaasup anar-anar di lemur eta teh. Ngan kabeneran lunta lanto kadinya manggih mojang geulis atuh meureun nafsuna geus ngagugudug manggih mojang geulis di tempat nu hara-haraeun. Nya sahanteuna we paniatanana hayang ngaguna sita kahormatan nyisari teh dilaksanakeun ku eta dua jelema nu hiji ngaran Sahro nu hiji ngaran Bokir. Nganya kitu nasibna geuning manehanana kudu ngahareupan batu karang nyaeta hiji cadas anu kuat nyatana Jaka teh. Atuh harita ge para wargi sadaya sabada ngabandungan sing sakur nu didongengkeun ku Nyisari pikeun Jaka harita teh para wargi sadaya gogodeg manghandeukeun dalamun seug harita Sahro jeung si Bokir aya keneh moal teu sakalian disiksa bakating kucua kana kalakuanana. Buah-buah sakalian dilampuskeun nyawana. Kurang ajar. Nyaho kitu mah Nyai. Mun nyaho kitu kajadianana ku akang sakalian ta ditigas atuh janggana. Nepi ka paeh nyapaeh jelema kitu mah. Da eueuh hartina hirup di alam dunya ge ngan saukur ok ngotoran kahirupan dunya wungkul. Jelema kitu mah kudu dianterkeun ke akhirat. Rek naon hirup di dunya ge. Tah, hari lain ai Nyai bumi teh di mana? Ceuk Jaka para wargi sadaya netep seukeut ka ya Nyisari teh. Sumuhun di Ciniru mangga atuh Kang. Ayeuna mah geura sareng we atuh kaditu abdi mah disuhunkeun luntur manah akang atanapi salira tiasa karorompo abdi bade ngahaturkeun nuhun tangtos we pun bapa sareng pun biang ge ngaraos bingah ku ayana akang tiasa sumping karorompok mung sanes rorompok saung Kang di abdi mah sanes ge rorompok saungan hapunten we sateu acana bilih kaayaan di abdi kaayana rubat rabet. Ais lain soal eta Nyai lain soal eta. Jadi pikeun akang ayeuna sakali deui itung-itung rek silaturahmi ka kolot-kolot Nyai ongko. Janten akang kersa. Insyaallah Nyai. Aduh hatur nuhun Kang. Eta nu ditedak ku abdi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana akang. Luntur manah kersa ngajajabkeun abdi dugi ka rorompok mangga atuh Kang. Tugeura mangga palih ditu rorompok mah. Ceuk Nyisari bari malik netep. Mangga atuh Nyai sok atuh. Harita Jaka atuh para mitra daek teu daek nyanggupan. Tujuanana rek ngaboha rek nganeangan pakarang anu kasebut tongkat batu karang teh sigana mah para wargi sadaya kaganggu ku nganjang heula kanu geulis. Da katingali geulis ka aya Nyisari teh. Geulis lain kaulinan teh cenah para wargi lain bobodohan. Ieu mah geulis bawana ngajadi ceuk ukuran mojang kampung model di dinya mah cenah daerah eta mah. Ngan ngarasa karunya oge cenah nya bisi Nyisari atuh nyerieun hatena lamun manehna teu nganjang. Geus katingali jelas Nyisari hayang dianjangan teu loba catur. Tur teu hade lamun diantep balik sorangan. Komo tas mangih kajadian anu goreng nu baka nimbulkeun hiji masalah engke kahareupna. Tangtu we hal eta teh kudu dibeberah ka aya Nyisari teh. Bisi atuh manehanana
engke tuluy di perjalanan nimbul kena luas hatena bisa-bisa we ngageblus kena atuh maneh cenah ka walungan atanapi kumaha bae kitu ceuk pamikirna Jaka. Kocapkeun para mitra sadaya bring atuh duaan arindit Jaka Rancasan jeung Nyi Sari. Manehna lempang mapai-mapai jalan anu berasna harita teh para mitra ka lembur Ciniru. Daya nu ngomong sok sumawona atuh ngawangkong mah sarta ngabaratem we iwa ti hatena masing-masing nu noroweco dina kretegna nu beda-beda. Harita Nyi Sari ngagerentos jero hatena. Ngarasa bagja lamun ceuk ieu lalaki can boga pamajikan. Heueuh lamun manehanana segemi haleuleheungkeun ka diri aing mah rek terus terang we sadia pikeun dipileuleheungkeun ku manehna. Tapi lamun segi lalaki geus boga pamajikan, aing mah hayang ngaku dulur we ka manehanana. Lantaran geus jelas manehana teh hade-hate. Lalaki anu hade-hate. Kitu gerentesna para mitra Nyi Sari. Harita Nyi Sari lempangna ti heula diringkeun ku Jaka. Atuh puguh we para wargi sadaya lengkah jeung ditekna bujur Nyi Sari teh katempona ku Jaka. Atuh harita ceuk gerentos hatena. Aduh. Paingan si Borokokok teh jol hayang maksa mirusa ka dirina. Waduh da potongan awakna sakitu eduna nyaan. Saha lalaki anu teu kabita ningali pangawakan model Nyi Sari ngaranna teh Nyi Sari cenah. Pangawakan sakitu sampulurna. Nu kieu nu disebut atuh cangkeng lir papanting teh. Aduh. Ai bibi ieu birit dempok biola teh anu kieu ngaranna. Nyaan ti luhur gede ka tengah leutik terus ka handap bad gede. Nyaan hebat cacakan wadalan kampung. Tapi sakitu hebatna. Paingan atuh si Borokokok maksa mirusa. Nyaan ieu. Pasti we saha lalakina nu teu katarik kebirahi. Nu teu kabatu kagembang rasa ku awewe model kieu. Muka beneran nempo. Tapi ketang teu kabeh lalakina kitu. Aing boga kuat keimanan mah pasti we istighfar. Aing istighfar astagfirullahalazim. Gusti mugi abdi salamina diparin perlindungan sangkan ulah dugi ka midampal kana paripaos labuh kulaku ti soledad ku talaja Gusti. Kitu para mitra ceuk Jaka Rancasan. Anu memang manehna diutus kudu jadi bapana mamasuhun. Pikeun lumpis anu disebut pakarang cenah tongkat batu karang. Anu harita ceuk sawangan jeung ceuk rekaan mah jeung ceuk kepanuduhan mah dibawana teh ku si Sutamanggala. Daki itu pasti atuh kari-kari eta senjata anu disebut tongkat batu karang leungit. Si Suta teu datang-datang geus pasti we kana kitu nuduhna teh. Aya paribasa pur kuntul kari tunggular gagak kari tunggak moal neangan jurig teu kadeuleu. Harita ge para mitranya kitu. Atuh manehanana Jaka Rancasan sangkan ulah nepi ka manehana teh cita-citana nepi ka bengkah tujuanana neangan senjata nepi ka hartina mah bolai ku ayana manehna katarik ati kagembang rasa ku mojang urang dinya. Kitu para wargi pamikirna Jaka. Tapi ngana hadena we atuh para wargi memang Jaka mah lain hiji lalaki anu leumpeuh yuni anu babari ka pangaruhan sanajan pairing-iring teu ieu kagoda. Bubuhan geus aya dasar didikan katamah-tamah batinna mah kuat. Kaimanana kuat kitu kaya Jasa Rancasan. Jadi dina nggoning manehanana babarengan jeung Nyi Sari ge tetep we. Cita-cita jeung tujuan mah cengeng sakumaha anu dibere tugas kudu jadi bapana mamasuhun. Sangkan manehanana bisa maluruh hiji pakarang
nu disebut aja eta tongkat batu karang. Naon sababna Mama Suhud atunita kajaka sangkan maluruh eta pakarang bari sabisa-bisa kudu karbut deui lantaran bahaya cenah para wargi. Lamun seug eta tongkat batu karang kanyahoan ku para jawara-jawara sejena tangtu kaayaan dunya teh pang-pang nama dina ilmu kadugalan bakal meuweuh deui. Bakal beuki rame loba jawara diadu, loba ahli siat lah cenah ahli silat atuh cenah nguji tanaga, loba ahli penca cenah garlut nyaeta marebutkeun anu disebut tongkat batu karang teh. Mitra pamiarsa nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Ayeuna urang caturkeun para mitra sadaya harita teh. Atuh kaayaan harita teh para mitra panon poe ngadak-ngadak kasaput aku kaayaanana cenah para mitra. Kaayaan ibun isuk-isuk anu tadina beng raste robah jadi haleunghun jeung atuh cara neom taya komara pisan lir anu mere tatandon mere ciri bakal aya hiji kajadian bakal aya bahaya tapi teuing ti mana datangna eta bahaya atuh para wargi ngan anu puguh mah harita teh atuh anu kasebut Sutamanggala. Harita geus buleud tekadna rek ngajorag ka Mama Suhud pikeun males pati anu jadi bapana anu memang para mitra bapana kungsi dipateni ku anu boga senjata anu kasebut tongkat batu karang teh. Ari bapana anu kasebut bapana atuh Sutamanggala teh nu kasebut cenah para mitra si Gagak Item. Si Gagak Item teh para wargi jelema anu sohor teh. Jelema sohor baheulana jawara anu ngabogaan pamajikan kanu katelahnya eta si Waliwis Bodas alias Maklis teh. Bah Murja baheula maot mulih ka Jatimulang ka asal teh. Dipunut ku Rahayu akibat cenah ditana saku jelema nu ngabogaan senjata tongkat batu karang. Kari-kari ayeuna tongkat batu karang kapanggih pisan di kamar guruna. Pikeun Sutamanggala moal neangan jurig teu kadeuleu. Pur kuntul kari tunggular gagak kari tunggak. Geus pasti guruna teh minangka ulon-ulon anu geus mateni nu jadi bapana. Kari-kari bapana maot ku senjata nu ngaranna tongkat batu karang. Kari-kari de para wargi tongkat batu karang aya di nu jadi guruna. Nya moal neangan jurig teu kadeuleu. Ayeuna tuluy atuh Sutamanggala manehna ku kubuk bari nangtang-nangtang. Rasakeun sia Suhud. Pikeun aing geus moal deui ngayakeun pangampura ka sia deuleu. Sok sanajan sia guru aing tapi talajak sia geus maehan bapa aing. Bapa aing nu katelabah Murja geus dipodaran ku sia. Ayeuna anakna nu baris males pati. Aya paribasa hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah, hutang getih bayar getih. Ayeuna ilai ngahutangkeun pati ka kaula kudu ditembus di ku kaula ku pati. Rasakeun sia Suhud. Ulah gena-gena sia ngajedog di padepokan di panyingkiran aing nu bakal ngaburak bari padepokan panyingkiran. Soal eta anak sia ngaran si Jaka, wah, ai kuku ku aing mah deuleu. Aing geus diwirid kudu jadi indung bari aing ngabogaan ieu senjata nu disebut tongkat batu karang. Malah sakedeung deui ku aing dipuasaan ieu tongkat sangkan leuwih sakti pikeun aing ngagunakeunana. Aing bakal ngawasa dunya. Karajaan kadugalan bakal dikawasa ku aing. Sing sakur anu wani lukak lanyap ka aing di podaran ku aing. Sajelemana nu wani ngahina basa kasih Sutamanggala kudu ngalaman pati. Rasakeun sia Suhud. Tunggu sia pembalasan di aing deuleu. Geus kitu mah para wargi sadaya.
Nafsuna harita teh Suta Manggala luar biasa ngagugudugna, katingali beungeutna geneuklir besi atah beulem, geus teu bisa diengkekeun deui dina waktu harita manehna ngolewat lumpat ngagunakeun gerakan kidang kancana. Aji kidang kancana ilmu lumpat anu kacida hebatna, nu diwaris kuno jadi inungna. Bubuhan inungna si waliwis bodas bisa balucat balicet para mitra dina lumpat. Atuh harita ge diturunkeun, aji kidang kancana teh kanu jadi anakna. Puguh we sakilat harita lumpat ngablesat lir ibarat gondel, lir ibarat pasar para wargi sadaya. Harita teh malah mah atuh ngablesat lir ibarat jamparing anu ngablesat dina gondewana. Harita keneh atuh anu katelah para mitra Suta Manggala lumpat sakalumpat lampet lain bobodohan. Nu dituju eueuh deui Iwati Mama Suhud nyaeta padepokan panyingkiran. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Nafsuna Suta Manggala manehanana nepi ka poho kana temah wadi. Temo poho cenah sumpahna hiji murid kanu jadi guru. Abong geus aya paribasa jelema mah sok ku waging sir. Atuh cenah tiap detik robah tangtunganana, ngaranna ge jelema juljel di mana-mana, nepi ka ngaku musuh satru kabuyutan kanu jadi guru. Padahal guru teh anu kudu kumanehanana cenah dihormat-hormat. Geuning cekolot baheula mah disebutna ge aya disebut babasan anu nyebutkeun guru Ratu Wong Atuakaro. Hiji tana guru ditempatkeun anu mungaran teh nu kudu dihormat. Ieu hiji tanda yen guru teh gede komarana. Geus kitu kana ratu anu mingpin eta daerah meureut. Atuh tidinya kakara dua inung dua kolot teh inung jeung bapa. Padahal para mitra sadaya, atuh lamun urang nu sami-sami beragama Islam, di dieu katerangan teh para wargi rada oge saeutik papalimpang. Henteu ka guru nu mimiti mah, urang mah nu beragama Islam nu mimiti kudu cenah diperhatikeun teh nyatan Allah. Atuh tidinya urang kudu tumut ka ayana nabi, kedah tumut ka nabi ka rasul, geus kitu mah cenah ka pamimpin di antara urang. Lamun seug indung jeung bapa ngarupakeun pamimpin di antara urangnya bener jeung pantes deui. Lantaran nu mingpin kahirupan urang teh indung jeung bapa. Lamun seug pamimpin anu disebut pamimpin di antara urang teh nu mingpin nagara jeung mimpin daerah bener deui cenah para wargi. Lamun seug eta nu disebut pamimpin teh guru pantes oge. Jadi jelas para wargi sadaya, di dieu anu beragama Islam para wargi langkung jembar ambahanana. Lantaran jelas pisan yen geuninganan urang kudu tumut ka Allah, tumut ka Rasul jeung ka para pamimpin di antara urang teh anu kawengku ku guru Ratu Wong Atuakaro aya dina pamimpin di antara urang. Atuh salajengna para wargi harita teh nu kasebatan namina Suta Manggala, nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan. Manehanana nganggap satru kabuyutan kanu jadi guruna, anu katelah Mama Suhud, anu parantos mere ilmu panemu jampe pamake. Sabot Suta harita keur ngabecir lumpat teh kanyahoan ti mana datangna. Ujug-ujug korobas para mitra, aya anu maledo ku batu gede. Hampir-hampiran keuna we kana sirahna Suta lamun teu kaburu nyingcep. Bubuhan Suta geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangabaru. Anginna batu geus datang geus nyelebar teh gancang manehna ngelok. Ngagilakeun sirahna puguh we. Batu ngablesat henteu keuna. Ciah, kurang ajar sia mangkeluk. Lamun kapangi sia dicacar bolang sia ku aing. Wani-wani ngabubuhan maledo ka aing sia. Keluar sia sedan. Kurang ajar sia. Ya lawan ya si Suta Manggala ye. Wani-wani sianya nyumput sia bari maledo ka aing. Sok sia mun sia bener wani. Keluar sia. Baing dicacak, diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit sia deuleu ku aing. Cek Suta Manggala bari lieuk deui. Manehana teh bari ngaraneg bari pasang kuda-kuda pancuh naker. Caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket ceuk paribasana para mitra.
bising aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata bisi aya galagah kancana manehna atus sadia pikeun ngayonanana kitu pamikirna Sutamanggala memang jelas wayana batu nu ngabelewar segede pereup ge hiji tanah yen eta di patempatan aya musuh manehanana nu keur ngaganggu dirina anu teu resep ningali dirina dina kayan gagah saperti hari keur kitu teh para wargi sadaya cakakak teh aya nu seuri hiji aki-aki Sutamanggala sia deui ayeuna mah siapa amprok deui jeung kaula deui habareto kaula papanggih jeung Andika nya eta sia dipanyingkiran deui Abah kona mah nyaita barang-barang aing geuli dibegal ku sia. Anak aing disiksa nepi ka sia tanpa daksa dulu. Tapi kiwari aing rek males kanyeri ka sia. Sia tukang ngabega malah lain dipanyingkiran wae dulu sia dulu. Sia ngabega teh di mana-mana. Di lemur sia ngabega dulu Dulu si kasebalan sia. Dah numadak ayeuna waktuna sia kudu tanggung jawab kana perbuatan sia dulu. Cek eta aki-aki para wargi sadaya. Si horeng si mana horeng anu katelah aki mandra eta teh para wargi. Aki mandra anu harita teh keur hadang bari maledog ka Sutamanggala. Ningali aki mandra terus langsung atuh Sutamanggala ge seuri. Si horeng geuninganan aki peot kumaneh Nah sia teh geus bosen hirup sia wani-wani nangtang ka aing sia aki peot. Ya si Sutamanggala geus beda jauh jeung baheula waktu dewek ngesok ngabegal. Ayeuna ilmu aing geus manggulang-mangguling. Ilmu aing geus lain turutaneun sia deuleu aki peot. Leuwih hade sia geura nyingkah ulah wani-wani halangan kayang aing sia deuleu aki-aki. Apa sia rek nyingkah apa moal wani-wani ngahalan aing sia. Tema Sutamanggala bari ngalugas bedogna ambek asa diheureuikeun meureun ku aki-aki peot nu katelah aki mandra teh. Wah nya sia boga aji anya naon sia teh sok sia somong-somong teuing sia teh deuleu. Suta menyagul ku payung butut sia deuleu ya ayeuna dewek sia moal mundur sasiku moal ngejat satu yang beas deuleu. Dor sia geura maju lamun nya ilaing lalaki langit lelanang jagat. Ulah sia wani teh deuleu ka budak satepak nepi ka anak aing tatu ruksak. Ayeuna aing geura lawan ku sia. Sok sia deuleu ye. Aing si aki mandra nu katelah moal aya duana di tatar ilmuan boga ilmu ciga aing. Aing bisa ngayuh angin deuleu sia. Ku aing dibase disamber ku angin tangtu sia ngalayang nepi ka puncak gunung Ciremay deuleu. Cek aki mandra teu eleh gos para wargi sadaya. Da memang bener dina ngoning tarung kitu mah saha anu ngagos leuwih ti heula. Biasana bisa nyentarkeun musuhna. Model harita ge satekah pola aki mandra manehna moal eleh gos. Ningali kaayaan kitu atuh Sutamanggala. Tuluy nyarita deui. Dulu eta si aki-aki peot kumaneh. Nyaan gede kawan sia kukubuk rek ngalawan ka aing. Geus teu sabanding si aki-aki peot. Sia mah tulang sia digeberi ge sia muruluk deuleu. Aing mah keur memejeuna belek teh senteng buta tulang buta daging. Nu matak sia geura nyingkah ulah ngahalangan kayang aing deuleu. Ya aing si Sutamanggala bakal ngaraja dunya deuleu. Leuwih hade sia geura imit atawa sia kudu bilu ka aing. Jadi balad aing. Sok lamun sia jadi balad aing ku aing moal dikukumaha deuleu. Ema Sutamanggala bari nemongkeun bedog pusakana. Geus kitu manehna ningalikeun deui hiji pusaka nu kasebut tongkat batu karang teh. Oh, jadi eta nu rek dipake somong ku si lain teh sia Suta. Peda boga pakarang model kitu. Peda boga cocolek apu. Iya.
Lo itu mah cocolek apu lain pakarang ngomong majar pusaka naon gitu patut rokrak ya itu mangaran aja aya ya boga pusaka ngomong padahal teh menang ngabadog sia madanya hoti mana tuh sia mah eueuh ieu ulat ngabogaan eta pusaka bari meunang tatapa ulat sia mah deuleu nu matak pasti menang ngabadog menang maling moal aya maunatna sia pusaka menang maling dipake ku sia mah deuleu kitu nu matak oge da ayeuna mah sia nu kudu jarah ka aing sia bangkawarah pang-pangna kitu kulantaran sia geus wani nanasa anak aing deuleu nepi ka cacat anak aing itu para wargi cek Aki Mandra dua nana gitu eleh gos itu para wargi heuras ieu heuras pada heuras genggerong dicaritaan kitu ku Aki Mandra puguh we meni asa disebut para mitra hatena harita teh Sutamanggala nafsu luar biasa beungeut geuneukeul beusi atah meuleum asa dihina luar biasa dihinan barang disebutkeun cenah manehna boga pusaka ge menang maling jeung di pusaka menang maling moal aya maunatna kitu nu matak oge nu matak harita teh para wargi sadaya Sutamanggala tuluy ngahaok nyebutkeun setan sia kulantaran nafsu geus teu kawadahan Sutamanggala harita teh para mitra manehana nyerang meni kesitna keran tapi para wargi Aki Mandra ge teu cicingeun sahanteuna we sok sanajan kitu ieu para wargi anu kasebat Aki Mandra ge geus kasipuh ku pangaweruh geus kapatri ku pakarti geus legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman rikat manehna ngabalicet bari ngabales nonyok atuh beuteung musuh nempo panarajangna gagal Sutamanggala rikat harita teh ngarobah tangtungan ngarobah gerak kadua jurusna anu kahiji dipake nakis nu hiji deui dihembatkeun lempeng pisan kana beuteung nyaeta Aki Mandra saha jalmana nu daek ngarupa karang para mitra jeung barang pusaka barang harita Aki Mandra nempo Sutamanggala rek harita teh para mitra rek nakis Aki Mandra buru-buru manehna narik jeung sodokanna langsung dihembatkeun ka luhur lempengan pisan kana dada tumerapna para wargi lain lumayan harita teh bari diputerkeun make tanaga jurus sabab mati-mati diadu jeung bedog oge moal sakali potong tang teu salah deui tina panyangga harita bedog diadu tarik pisan untung we bedog Aki Mandra henteu potong da kaburu dieusian heula para mitra sadaya ku ilmu nu aya di Aki Mandra si horeng ngablentrang teh para wargi diadu jeung tongkat batu karang tumerapna harita teh ka Sutamanggala nyebutkeun adu lantaran teu samanea elmuna Aki Mandra teh ilmu lahir ilmu batin harita diketukeun pikeun ngalawananna Sutamanggala anu dina kaayaan keur nafsu luar biasa nafsuna bar harita parteu nyangka yen musuhna make tanaga batin para wargi sadaya barang harita cegera diadu deui atuh kontan we leungeuna harita ngancul ka tukang barang jeung harita teh kontan sing sireumeuh sabalikna Aki Mandra teu ngarasa naon-naon nganukur mundur we salengka ngaleungitkeun geterna leungeun teh lantaran waktu diadu ge meuni langsung ngageter geus kitu mah der garlut deui silih kadek silih incer silih babit silih banting silih atuh para mitra sadaya silih arah pada hayang unggul komo Sutamanggala mah hayangeuna buru-buru bisa anggeus lantaran manehanana boga hanca boga tujuan rek ngajora guruna bisi telah teuing waktuna kitu tujuanana Sutamanggala jeung deui eta nu dihareup manukeur dihareupan ku manehna Aki Mandra aki-aki sinurus tunjung teh cenah para mitra aki-aki rangkebong make wani-wani ngaganggu kana perjalananana sajongjongan oge para mitra nu ngadu jajaten teh geus liwat 40 jurus itu ieu sarua pada kuatna sarua pada tanginasnya jeung pada sieun kabeunangan
Suta mangala kitu deui atuh Aki Mandra. Duanana ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamakena. Kabeh wawasena diketrukeun pikeun ngungkulan lawan. Lantaran sahanu eleh tangtu jadi pacundang. Sahenteuna para mitra harga dirina ge jatuh. Wiwirang di kolong catang cek paribasana cenah para wargi lamun seug manehna jatuh di eta pakalangan. Pasti we di uar-uar kabalarea si anu jatuh di pakalangan. Da kitu umumna para wargi dina ka ilmu kadugalan mah. Jadi lamun saha jelema nu eleh sok di uar-uar majarkeun si anu cenah teu mangga pulia ngalawanan si anu nu matak manehna duana ge tarung bebeakan. Ulah nepi ka manehna jadi pacundang. Sakali jadi pacundang geus hese cenah rek ngaronyat deui. Lantaran salilana kecap pacundang teh moal nepi ka leungit. Para wargi anu mulia dina mangsa harita teh atuh pusaka anu disebut tongkat batu karang bogana Suta harita keur nyewuk kana kekemplong Aki Mandra. Ari Aki Mandra seuri harita teh para wargi tanda anu geus mimiti ngaluarkeun pancinganana. Nya anak Aki Mandra lainna samarangan, hiji kolot hiji aki-aki nu geus legok tapak genteng kadek. Manehanana pinter pisan mancing-mancing lawan. Atuh puguh we dina kayan kitu mah Suta mangala budak ngora nu keur mejeuna balak kesenteng teh siga-sigana mah para wargi keuna ku pitapakna Aki Mandra. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Si horeng si mana horeng taktik kolot malantip. Model Aki Mandra harita para mitra ngalawanan Suta mangala. Manehna make taktik rupa-rupa. Harita terus diulinkeun Suta mangala geus kitu tuluy mun disenteg teh mah disenteg. Akhirna Suta mangala kapancing ku nafsuna sorangan. Barang harita para wargi sadaya atuh manehanana bedogna Suta mangala aya di tengah-tengah angin. Atuh ngana sakilat para mitra sadaya Aki Mandra lucat ngahontal bedog. Pel gurubug harita Suta mangala ngagurubug terus ngajuralit bari ngajerit. Ah sia, aduh kurang ajar sia. Rasakeun sia disentak pokoknya mah. Disentak banyak aing geuleuh. Harita para wargi sadaya Aki Mandra seuri harita para wargi sadaya. Bari tuluy atuh manehanana ngaheumbatkeun deui bedogna kana siraha Suta mangala satakar tanaga. Dahayang puas teh ras inget ka anakna nu geus disiksa bebeakan nepi ka tanpa daksa. Tapi para wargi sadaya kira-kira sajeungka deui anggangna kana siraha Suta mangala ngadadak bedog harita teh harita kontan oyag atuh henteu lempeng kana sirahna musuhna ngan ngagiwar kana tak-takna. Kitu ge para mitra teu pati tarik da tanaga heumbatan kapiceun ku tanaga jurus anu maledoga bedogna. Harita kene para wargi sadaya atuh Suta mangala ngagoak ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat lantaran tak-takna kasopak ku bedoga Aki Mandra. Hari Aki Mandra para mitra reuwas waktu bedog aya anu maledog teh. Tapi kusabab tanaga jurusna kuat teu burung bedogna keuna kana sasaran henteu lapur teuing sok sanajan kana tak-takna Suta mangala. Hari direret si horeng si mana horeng teh geuning para mitra. Hiji awewe ngora tur geulis keur ngajega gigireunana. Atuh harita kontan si Aki tuluy nyarita. Hanya ka waktosna see para wargi sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permian.